pasti karandapan sabab atos disaurkeun dina Al-Qur'an. Tilu pertarosan malak mungkar sareng nakir. Opat artina hudang ti kubur. Lima asrun kabeh makhluk dikiringkeun. Genep kiamat poe kehancuran jagat. Tujuh ban poe perhitungan amal. Kadalapan sawang adina eta ganjaran. Kasalapan ada eta siksaan. Kasapul sebelas neraka manudoraka. Wabelas sirat tukang luhur neraka. Tilu belas tahun Kanjeng Nabi. Opat belas syafaat pembelaan Kanjeng Nabi. Lima belas surga tempat jalan tarakwa. Artina langgeng di surga. Tujuh belas ru'yat ningali Allah di surga. Mukmin sadayana pasti bakal ningalina. Delapan belas jaza artina eta balasan. Amal manusia pasti aya balasanana. Salapan mauqif tempat kumpul kabeh makhluk. Panon poe tujuh pada bijil. 20 aras kursi kolam mahfuzna. Iya sadayana kidah samniangarana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ziyadati ruknin fa'liyin. Sareng batal salat ku sabab nambahan rukun fa'liyin anu bangsa pagawean. Sebab rukun salat teh aya sabaraha? Dibagi sabaraha 17 teh? Tilunya. Hiji ya rukun qalbiyin bangsa hate. Kedua rukun qauliyin bangsa ucapan. Tilu aya fa'liyin bangsa pagawean. Rukun qalbi aya sabaraha? Hiji nyaeta niatnya. Qauli aya 5. Hiji takbiratul ihram. 2 Fatihah. 3 tasyahud tahiyat nya.
opat ayat akhir, opat maca sholawat dina tasyahud akhir mang, genep lima salam anu kasabaraha mang kahijinya. Rukun qauli eta 5 aya rukun pali, rukun bangsa pagawean. Da ieu mah ieu nambahan rukun bangsa pagawean. Matak batas salat. Wa bil arkatil wahidati sareng batas salat, bil arkati sareng batas salat ku sabab usik al wahidati anu sahiji. Sakali usikna. Sakali usik namangan lillah bi maksudna lillah bi karana heuli karana heur eta lillah bi teh aya hamzahnya mangabdul li tuluy hamzah tuluy lam teh teu meme lam antara lam jeung lam eta lam sabaraha lam dirinya lam sabaraha hiji tulisanana 2 tapi sabaraha 3 eta nya lillah bi maksudna lillah bi lam teh 2 3 lam arab jar nu kahiji tuluy Allah bi hamzah aya hamzah wasol cek kamari naon geuningan naon sababna nu matak teh kawasiba we lam nawunggul karana eta mah aya alif lam jawas dagai lam jawas tasbutu fil ibtida atas kutufin sok cicing lamun jadi mimiti ngan lamun kacepet eta mah leungit ngacleng katempet ku kalimat sajen ngaleos lamun aing haridang haridang lagu haridak segala dalil lakbi karana ri lilakbi karana ri wabil ukuli sareng batas salat ku sabab dahar ku salat dahar menyonya dan leutik dan cuhil wasyurbi sareng minum illa inna siya kecuali lamun po isi jalma waqalla jeung setik itu ukul ila inasya waqalla Oke Cicok baca Bismillahirrahmanirrahim Biziyadati ruknin sareng batas salat usabab nambahan rukun paliyin di antara pembatalan salat nyaeta ziyadati ruknin paliyin nambahan rukun bangsa pagawean hamdan ngajak lain kepohoan rukun bangsa pagawean teh nyaeta di antara can kasebut tadinya nyaeta naon hiji nangtung dina salat tuluy ruku tuluy tidaknya di sujud diuk antara sujud 2 taeta rukun-rukun bangsana pagawean contoh ruku karung geus ruku teh sakali nah kalau ditaman deui di mana tah rukunya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du mumpung geto cenah subhana rabbiyal azim ruku deui kuduna manaon sujudnya ruku deui subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah eta nambahan rukun bangsa pagawean ngaja-haja eta teh batal naon batal salat atawa nambahan rakaat nambahan naon
ban rakaat kadung geus 4 rakaat mumpung getol cenah urang mah pupurieun keur naon keur teu purun eta batal naon kalah batal salat tambahan sujud geus 2 tambahan kitu deui sakali deui eta matak ngabatalkeun kana salat amdan ligori mutabati masbukin tapi pikeun karana salianti turutna masbuk limami ka imamna masbuk. Ada orang biasanya masbuker Facebooker masbuker tukang salat masbuk langganan masbuker masbuk makan otomatis sesekali suatu saat pasti aya nambahan rukun hek teu dihitung nonta tadi itu cara naon bisa milu berjamaah imam keur pas i'tidal nonta tidak datang na penderita ada keur pas sujud atau keur tahiyat awal kan eta nambahan di tahiyat awalnya tahiyat awal itu dihitung deui tadi dihitung keur i'tidal imam keur i'tidal rabbana lakal hamdu orangnya masbuker sholli pada subi Allahu akbar langsung miluna tidak tuluy sujud eta kan teu dihitung katanya tadi itu teu asup nambahan eta mah naon tah teu asup nambahan rukun teu asup nambahan rukun eta miluna dina sujud imam keur naon keur sujud do masbuk Allahu akbar langsung miluna milu sujud ka sujud nu eta engke dina rakaat nu engke teu dihitung kudu digantian teu dihitung lah teu dihitung rakaat dihitung rakaatna engke setelah nangtung nu kadua menangtung imamna ligori mutabati masbukin karena salianti mutabana masbuk limamihi pikeun imamna ya si masbuk ka imamna si masbuk paling pikeun ka imamna si masbuk jadi masbuk mah sesekali pasti aya naon tah aya nambahan rukun nambahan itu diuk tahiyat nambahan nanti eta nambahan kunutnya nambahan kunutna jadi 2 kali subuhna gitu rakaat kahiji milu kunut rakaat kadua milu naon milu kunut deui nya eta teu asup kana nambahan nya teu asup kana nambahan ieu mutabat imami wa illam yatma'inna sanajan lam yatma'inni lam yatma'nin ya seberata menang sabaraha menang tilu lam yatma'inna lam yatma'inni lam yatma'nin bina naon ngaranna nu kitu teh bina mudhaafnya maaf doh di sorok mudhaaf tingkah jazmna bi mudhaaf bina mudhaaf tingkah jazm kumain bajis ain pieuna lamun bajis ain pieuna JR maka menang tilu tungtungna menang dijabarkeun menang jerkeun menang pecah idgham lam yatma'inna lam yatma'inni lam yatma'nin wa lam yatma'inna sanajan teu tumaninah nanta teu tumaninah tadi teh geus sujud teh geus tilu geus 2 kali sujud geus menang 2 kali subhana rabbiyal a'la bihamdi cengkat tek tahiyat tadi nya tek naon tah tek tahiyat misalkan sujud deui eta kedepuk sujud deui sanajan teu tumaninah naonna sujudna pun bayaan tanggung ku
Eta nambahan rukun sanajan teu tumanina sujud panambahna. Sujud katilu kalina sanajan henteu aya tumakninahan, maka eta naon batal salatna ya. Batal salat sabab litala'u bi karana heureuyanana eta si jama bongan heureuy ku salat heureuy main-main dong. Jangan main-main kalau lagi salat gitu nya. Ya. Nah itu si jama rodi anad bis salat jeung karena ngabalieurna si jama tina runtuyan salat tak kitu ogeuna berarti namta keluar dari susunan salat keluar tina susunan salat batal salatna wabil arkatil wahidati sareng batal di salat ku usik anu sahiji sakali usik nama kahutwatin sapertikeun salengkah ngalengkahkeun suku sakali walau ghairu mupritotin sanajan teu naon teu banget ngalengkahna teu banget teu cara naon kamari teh banget teh teu ngaclok cara naon pocong teu sanajan teu ngaclok sacarakeun pocong teu banget aku dilengkahkeun ka hareup tapi tujuanana lillahbi tujuanna usikna karana heureuy eta batal eta sakitunya kade batal teu usik sakali wa tasfiqatin sareng emprak contohna Mang Abdul kemana Mang Abdul kalau keluar emprak salat itu don emprakna ieu tapi tujuan aduh kalau balik dipelototkeun panonanya batal ada pun kitu unggul kayaknya nyawatan yang batur kusik nya itu tujuan heureuy maka ada naon tah ada mangga pagawean teh sah kae ulah salat sanajan musikeun anu ngusikeun tah siku unggul saeutik batur tujuan heureuy batal salat tadi ngalengkang budeun ngaharan baturnya atau pamer suku atau suku aing jebrang atau lawan deui meloromeheun atau nejek suku batur kadeado geus salah biasa usik biasa kalau mau tak usik mau tapi kumaha katanya dicek dari ini tua dijejekeun misal eta ade ulah gitu ade ulah ari eta cenah geuning mun di kota model anu sok udag-udag suku urangnya anu belasan yang kurapatnya kan cenah suku jeung suku teh kudu naon suku Batu jeung suku urang kudu ada urang teh digeserkeun dituturkeun geserkeun terus nya nepi kang ngajegangna saha Batu nya we kota eta kasupureun kitu lain tujuan heureun si eta mah nya da tujuan naon tujuan ngalaksanakeun pasunahan tujuan ngalaksanakeun pasunahan sok aya karana seperti kitu nya di perkotaan anu beda naon beda jalur jeung urang jadi si suku teh kudu naon kudu adeg kudu rapat be ayeuna mah teu jalan nya ada corona teh jarak 1 meter tetap jaga jarak jaga kesehatan pakai maskernya bepergian teu nyaho emprak tujuan heureuy sakali emprak najan tertarik tapi maksudna naon maksudna heureuy batal tasbiqatin wa ilam takun bidor birohatain tenajan emprakna lain kun tang ngeunggeukeun dampaleungeun dua kaya dorban bidohrinnya nunggu batnan bidohrin ieu batnan bi batni mah ya
emprak kimanya beteng je beteng leungeun dampalengan jeung da ieu ya emprak saha emprak awewe ketika ngabejaan imamna naon kapohoan kan kayaknya temprakna tas eta batas sholat tuh pokoknya pegawaian usik-usikan sanajan sakali tujuan heureuy mah batal sanajan ukur nyingsieunan budaknya misalnya budak bolotot atau keur salat ujung pepeletetannya bae ngicupan bebek betawanya batal gitu terus lamun tujuan naon mah tujuan heuleuy mah ulah naon sabab li anna qasdal la'bi aurathaha fahsyan sabab tujuan heureuy eta aurasa ngajadikeun itu qasdul la'bi ha kana salat fahsyan kana goreng fil makna dina makna sabab jual salat can bakal jadi naon bakal jadi goreng maknana jadi goreng maknana manya ibadah makin dicampuran ku naon kueuy ulah aurasa fahsyan wabil ukuli sareng batal salat ku sabab ukul dahar bidumata ini domah dua ail makul dahareun ukul mah dahareun nya anu di daharna abil ukul sareng ku sabab anu di dahar ukul mah anu di dahar ail makul amun dipatahkeun hamzana akli wa min af'al eta mah pirang-pirang pegawaian salah tadi atunya wabil akli sareng ku sabab dahar lamun pagawean lamun ukul wabil ukuli sareng ku sabab anu di dahar entah bil ukuli sareng ku sabab anu di dahar atau akli bil akli sareng ku sabab dahar bersolat ujug-ujug dahar batal salatna dahar sanajan saeutik kanya sanajan saeutik contoh manya dahar eta mah dahar nyokot teuing atau ngarawuh naon atau nyokot jajan salat ku misalkan jajan kieu eta kan nyokot permen jajanan tua manya ujug-ujug ini ka dapur nyokot teuing mah nya jauh pisan. Ieu ngadahar naon ngadahar anu saeutik coplok aya naon cehil lesot tina hud naon tu ingat lebar cenah sate ieu sapi ke salat dieleukeun naon ke salat ngadahar naon ngadahar cehil ada cahaya taeta batal sanajan saeutik sanajan naon saeutik amun ngajak kecuali amun kapohoan balas ngahulang teh nya banyak poho ke salatnya mah nya dahareun tapi kapohokeun naon ke salat ya balas ku poho we balas ku kunaon boga kasibukan pokona mah keluareun salatna dukakeun ieu naon juga teh urang teh lain keur naon lain keur salat eta ceuh di kumaha dialeg ingat-ingat geus ka mana geus ka jero aing teh keur salat ieu teh kona kala ceuh ka di kumaha kala dialeg teh eta mah teu batal saeutik kapohoan kumaha lamun loba kapohoanana batal loba kumaha nya eta ngarawuh naon ngarawuh nyomot sangu da aya sangu gigireun keur salat nya gigireun dahar patut mah keur dahar manehna salat aing salat cenah di keburu naon keburu kasarannya betul dahar tapi lu nyomotnya ku salat nyomot eta doba eta mah
Loba sanajan poho nah aing ke salat ke poho di mana nya monya poho sakitu lobana nya loba kapohoan tetep batal salatna. Beda jeung puasa, ai puasa mah kapohoan asal poho rek saeutik atawa naon atawa loba teu batal kan nya, teu batal puasana. Teu batal puasana. Dahar saeutik poho teu batal. Dahar loba sanajan beak 3 piring keur puasa poho teu batal naonna puasana. Aku naon geuning beda salat jeung naon mah jeung puasa mah sawai puasa jeung salat beda gerakan. Ari salat mah aya gerakan naonna khususna nya pagawean khusus takbiratul ihram, aya nangtungna, aya naonna rukuna, i'tidal, sujud. Ai puasa makan lumpangan biasa. Sare, lumpangan, lompatan jelema pada keur puasa. Padahal naon tah keur puasa. Jadi otomatis atuh pagawean keseharian teh kalaksanakeun sana anu pagawean lain keur naon keur puasa. Kamai teu puasa aya dahar, aya nginum segala rupa. Ayeuna puasa nya otomatis sesekali pasti bakal kapohoan eta. Lain pastinya. Sekali imkan pasti kapohoan. Aing teh kan puasa. Nah, kalau kadahar teh eta mah teu batal. Nanta teu batal. Beda jeung salat, mah nya ke salat ujug-ujug ngarawu naon? Ngarawu dahareun atawa angot ujug-ujug ka dapurnya. Kalau kun naon ke salat ke ruku ke sujud tidak. Nya ujug kapohoan ingkah heula ti kamar, salat ti kamar kapohoan ingkah heula tuluy init ka dapur nyokot piring nyokot tuluy da celebok kayaknya. Aing teh kenaon ke salat gua lompat di ka mana ka kamar tulikeun salatna mata teh kacing. Beda jeung naon tah? Beda jeung puasa. Jadi ari salat mah ika tempo. Si ieu ke salat yeuh, ke salat ka tempo, ke ruku, ke sujud kah atau ke naon? Ke nangtung ke kunut kah nya? Kunutna apa beburang? Jam 7 saha? Bieu. Astagfirullahaladzim. Ai puasa mah kan teu kanyawan, teu nyerikeun, teu tempo aya jelema siga puasaan. Aya anu siga teu puasa padahal mah naon? Padahal mah puasa eta kan teu bisa dinaon? Diterka. Jadi beda dahar saeutik kitu tanya teu batalkeun salat lamun poho. Kumaha lamun daharna loba poho tetep batal. Cenah geuning puasa mah teu batal poho mah sanajan loba ogenan, sanajan ditomohan ku sagala rupanya. Dahar nya naon? Pokona mah mimim kasana istrina nya toh eta teu batal keur naon mah keur puasa mah sabab pagawean salat jeung pagawean puasa beda naonna. Beda gerakannya. Ai salat mah puguh aya khusus gerakanana. Ai salat mah eueuh. Puasa mah eueuh nya teu make naon? Teu make gerakan-gerakan. Ai salat mah aya. Terus bil ukli sareng akli sareng ku sabab dahar. Atau anu didahar ukul mana? Wasyurbi sareng kusabab nginum. Ai bi wusuli adima syurbi inuman anu diinum. Anu diinum syur. Wasyurbi sareng anu diinum ya anu tadi anu diharnya. Lamun ukul bil ukuli sareng kusabab anu didahar. Wasyurbi sareng kusabab anu diinum. Ari masdarna naon syarabi.
da pagawean masdar naon bahasa pagawean anak syarbi wasyarabi sareng nginum ai bi wusuli adi ma ila jaufi mujarradan annawil madgi di madgu filun tepina salah saijina tepina anu di dahar atau tepina anu diinum karena eta sarua nginum ogenan matak naon matak batal kana naon kana salat lamun ngajaja kumaha nginum ke nginum naon kalau salat itu ujug nginum kok mana nginum naon ya salat beureun hujanan salat hujanan mah salat keur dibuat hujan model ke istisqo berhujannya buat hujan karena ya caita kalau atau salat balas ku panasnya mangdul panas burayoan kesang mapaingan atau balas ku naon karena teh balas ku husu curi mangdul netepan naon husu pikan curi terus naon aduh kana mau cedik namanya ngalem-lere mata cai panon pas kana bibir diserot dialek caina eta minum saeutik lamun kapoan mah teu naon-naon lamun kapoan mah teu naon-naon lamun ngajab batal lamun ngajab batal kitu meuh cai hujan atau cai panon atau cai kesang nya damanya deui nyamannya ujug-ujug nyokot sedotannya adek naon adek minum da aya ngaranna teh popes digileun geus make selang tinggal nyedot nyokot dicokot heula gelasna menyak kitu mah nya tah nginum kesang nginum cai panon nu ngalengan atawa cidu anu geus kaluar cidu geus kana naon kana biwir geus kaluar kana ai cidu di jero kene mah teu naon-naon dielegan teu batal salat teu batal puasa cidu nu geus ka mana nu kaluar disedot deui geus kaluar disedot deui eta naon ngaranna lamun saeutik ngajak batal kecuali lamun ilain atawa naon ciduna kade ciduna nu kecampuran ge mentak batal karenya cidu kecampuran ku permen tadi atas ngadahar naon da permen yang dicapai ke atas ngadahar kue memang sholat kalau ngadahar naon kalau ngadahar kue atuh kur sholat teh kitu mululuk naon eta kue na isi naon teh si getih si cidu teh rada aya rasanya rasa kue atau rasa permen eta maka ade ulah dielek gitu mah matak naon matak batas salat tak batas salat lamun kapohoan teu naon-naon lamun ngaja mah batal illa inna sia kecuali kepoan hikwa kola saeutik naonna anu di daharna atau anu diinum teu batal atau jahula at-tahrim bodoh kana haramna liqurbi ahdi bil Islam teu apa bodona tapi bodoh naon bodoh makzur bodoh madur usum ayeuna mah paling ge naon ta mualaf aya kafir anyar masuk Islam tuluy di papatan salat cara salat kieu sanggeus kitu sesuatu kali manehna salat ke salat teh ujug umatan siga ngemotan permen ya begitu para salat kok kenapa tadi lagi sembahyang kayaknya ngemotan permen itu kok bukan ngemotan permen tadi habis makan permen manisnya masih ada di mulut tulis saya elek gitu tanya lebat gitu tanya dah lebat jadi dielek kenaon tah
akan sholat. Kok itu batal kok sholatnya kalau seperti itu? Emang batal kenapa? Makan sedikit doang gitu, tanya cuma nginum doang segelas sepetilnya. Apalun mah dihampura poho lain pohonya apa ya ternyata apal anyar masuk naona masuk Islam atau katempo kurang dekat sholatnya teh singkos juga kenalaan cehil gitu tanya di naona kuletah di alaan tuli di elagnya kok tadi siga kayaknya gitu makan cehil kok iyanya lebar nih tadi cehil naon cehil sapi sate sapi kok itu batak-batak iya apa iya batak kok seperti doang jangan seperti kok lagi sembahyang makan itu gak boleh. Oh saya gak tahu sekarang udah tahu. Itunya homat tuh naon saya setik ada kita kalau paling kasuro pas bulan namun loba batai loba terus batal. Wajahnya sebutan apa tadi? Wayadur jeung madarat tinggal dibaca di mah. Naon bal uman neureuy perkara dabanu ancur itu mamin sukrotin tina gula. Ancur tina neureuy perkara nu ancur tina gula. Permen lain eta permen. Eta kan permen di naon tah? Di kolomonya di kolomo tuli ngancuran eta cai ancuranna diteuleuykeun naon keun salat batal madarat teh batal bila bi mujarradit tomi beda jeung wungkul rasa wadahu bani sahijina tokmun ras beda jeung rasa wungkul kana ya aya madaba naon madaba naon madaba de perkara anu ancur tina saupamana gula atawa permen jadi ancuran permen atawa ancuran gula aya deui rasa beda lain ancuran wadahu baju sayjina itu tomin eta mah teu madarat contoh kan masuk seperti kenyot ieu si jama kosban kana tiwuk kosban karena tiwu meme sholatna ngadahar naon ada tiwu ke sholat bahkan kekemuhula misalkan kekemuhula meme sholatnya bisi naon tah bisi aya nu nyesa cil kekemuhula tulis sholat ke sholat karasa kene aya naon aya manis nata eta mah pala ya duruh teu naon tah teu madarat naon tah teu madarat. Kumaha lamun nyesa saupamana warna kopi warnana ieu amma lau baqiya laununa qahwatin kopi anapun lamun nyesa saupamana warna kopi warnana tapi nya air rasana kade air rasana mah teu naon lamun aya sesa naon tas ngopi meme salatna ngopi atawa nginum cai susu atawa nginum cai gula bahkan dibersihkeun ku cai biasa kekemukeun ngan keur salat aya keneh rasa naonna manisna napel dina naon dina letah apa dina letah tuluy dieleg eta teu naon-naon ngan lamun warnana masih keneh nyesa nah warna masih kayaknya nyesa buktina ketika diciduhkeun eta ciduh teh semu naon hideung misalkeun aya ka kopi-kopian eta berarti aya warnana keneh eta madarat naon tah madarat wa minhu ma yatafiqu fi ma'il wudu fa imbaqiya salumina ma yabalahu doro mujarradu buruda
maujudatin lam yadurunya kitu deui perkara anu kitu ya tapi ku anu ngakuran itu ma pi may wudu cai wudu tas wudu tas ke kamu pasti jeung ke kemunya tas wudu tas nanda ke kamu itu di cidu-cidunya mau dia puasa kanya dia puasa tuh di cidu-cidu jadi aya kene naonan aya kene cai wudu dina naon dina cangkemna keur salat dieu deui keur naon tah keur salat dieu deui badarat gitu deui na batal salatna atawa kumaha lamun wungkul tiisna wungkul geus dicidu-cidu anggot lamun tas naon tas nyikat osnya kan segerna masih kene naon kan ayanya tas nyikat huntu make naon make odol kan otomatis segerna teh masih kene aya dina naon dina cangkem tiisna cai masih karasa tina geus dicidu sampai cuk nya tapi asa aya kene asa aya kene bae caian bri nya aya nu seger nya cidukeun beri naon teh si cai teh cidunya cai cidu asa biji deui asa cai biasa cidukeun deui urang teh nya teu padahal eta teh naon-naon dilegan oge nanya sanajan ke salat keur naon keur puasa eta ku rasa unggul ta eta mah teu naon-naon lain kitu mah aya kene caina can dicidukeun nya can diciduk-cidukeun aya kene caina sanajan ukur seeutik matak madarat ke salat lamun diteleg wa biniyati qati sholati wallahu a'lam bissawab subhana rabbika rabbil izzati salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil infa'na bima 'allamtana bi alimna alladzi Rabbi faqina wa faqihana wa qurbatina tawassana bi ta'alumi tawassana warzuqana wasi'a wa tarzuqana abdi tawassu wa ngawsana tawassana sekian kejembaran